cerita sejarah perempuan bumi. Pertama nyaeta aya sabaraha versi kana anak nami. Komentar nyaeta batu anu ajaran. Sumber di masyarakat nyaeta komite batu anu gede rupa bau gede. Dimana satu itu sarakah kita asup masyarakat ini tempat warga. Sabina disebab udah kecape karena karena indungan manehna nanada kanu maha kawasa sangkan lah indungan telila sakarna doa ka tembok jilat nyamber batu ngabelah batu ketika indungna kawa budakna kabur ka wewangan Cipodang desa Gunung Kisari. Dina cerita disebutkeun yen ngaran Mangkubumi teh dibikeun hiji kajadian imah waktu arus lawanan Cileur. Jadi mun dihartikeun Mangkubumi teh nyaeta di dieu aya hiji imah nu ngagoler. Sekian, terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.